sajalma anu terang kana hakikat dunia, maka hirup di dunia moal bunga jeung moal nalangsang. Naon manana nalika panggih jeung kanikmatan dunia teu bunga. Naon sebenarnya apal hakikat bunga nu aya di dunia? Bungana sakedeung. Barang tuan nikmat lebah mana sih? Keur digayam nikmat geus lebet ka dieu diteleg nikmat teh. Ripuh nu aya mukminin nu yakin ka Allah na sampurna para bunga mun papanggih jeung nikmat dunia sababnya nikmat dunia sakedeung seolah-olah ngimpi. Ulah bunga datang nikmat dunia sabab nikmat dunia sok jadi fitnah. Terang fitnah. Fitnah teh panutup hate. Boga mobil hiji jeung 10 riuh mana? Nu matak menta ka Allah di mana kedatangan dunia, menta tulung ka Allah supaya hate tong ka fitnah.